beas komo. Aing mending nelpon si Apong. Ajak ngusep gua. Oh, mana Pong? Di mahayanan kom. Di mah we dia ngusep yuk. Ngusep kemana jadi dia? Sakit parah nasna. Ih, ampun aing ngusep gawean amat. Bukan daek dia. Coba mau aing kesel di make nyusul aing ka ditu. Habis si kesel ke dia kadinya be nya aing diburi kunyang diburi kandang kotok kunyang. Ya guys, yuk. Mending lempang aing ngusep sorangan lah. Belum gembel aing. Indah amat dak. Cuman we menang sumilang. Aduh. Terus. Si Sari kemancing yuk. Di kandang kunyang. Mending di jailan ku aing. Tuman. Ajar ku aing jailan babu ku bangkai kotok sekarung teh. Tuman ku aing di babuk ku kotok bangkai sakarung saya tak. Pajan rek menang teh mancing panas poe atuh laukna geus nyereri hulu sarare dak kepanasan. Alabatan di portas laukna. Palong saya teh babuk ku aing. Tuman. Tah ja eta motor masih tadi dia. Si eta di dinya horengan mah disurungkeun dia ku aing ka gede. Ngagubrus dia kadinya jeung hiu. Lalu kenapa dia tak? Aduh, tuh, berdua dia, dia, usapain kemana eta? Tuh, kenapa lauk lah saja udah lauk? Kayak lain, itu bisa ngebak. Aduh, udah kum, ngelunjak dia, sarkum. Si juring. Dia nanan. Dasar tuh bisa ngebak aing tuh dia usap aing kalid. Dalaman lauk na ayaan ge. Woi, di kemana dia tai? Balik aing memabur nyatu. Si anjing dia, awas ku aing dia dendam aing ke dia. Dia. Aduh, aing dak. Menang henteu aing ngusupna palid ke jauh. Mencarikan bapak aing mah. Ngalunjak kata siapa ngeh. Geura bae ku aing teangkeun ka ieu mah dicacag ku aing. Aing isin amat dak balik bobosan. Usupna leungit, palid. Aduh. Ya aing balik lah.
Apes ya aing dak. Mana henteu nguseup. Suku barlok.